Aya di dieu koret aya. Aya nu koret. Dengekeun nu koret. Uyos kasinggung uyos. Tong boroning kasinggung nepi ka TBC lain urusan abdi. Jalma korete merege hese harese mere hayangna tagening arapal. Sok nyanyi sasarea nyanyi. Sugan balik-balik pengajian barisa nyanyi. Tok cing tarik. Jalma korete merege hese harese mere hayangna embung sedekah ku sababnya mending dandan imah jeung ngagade caw. Lala aya nu diuji ku Allah lewat suami, aya oge nu ku istri Pak. Kesel ku pamajikan pagaweana teh ngan ujak anyuk we kaki ridit. Unggal poe datang paket COD. Aya nu kitu. Eta pamajikan bapak itu teh. Aya nu diuji ku Allah lewat istri. Siga Nabi Lut alaihi salam ujian dalam bentuk istri. Pan aya dina rumah tangga teh istri na goreng adat kasalaki, betul? Cek salakina mah pangadamelkeun kopi, ibu ngajarowong di dapur. Punten yayang ari yayang gaduh kokod. Da goreng adat. Ieu ibu kudu mah ngalangkung payunan salaki teh cing rengkuh, terang rengkuh. Siga ruku tapi ulah siga ruku. Salaki di payun ibu bade ngalangkung kieu nyariosna, punten sayang. Atuh heueuh piraku punten monyet. Cing romantis ka salaki cing sopan, punten bebeb abdi bade ngalangkung ngeser heula saketik. Osok kitu tara. Tuh. Sigana si ibu mah salaki keur ngagoler di tengah imah katincak beheungna nepi ka disada ngek. Sugan mentah hampura kandah henteu ngadon dicarekan titah saha cicing didinya. Eta ujian dalam bentuk istri. Aya oge ujian dalam bentuk dulur saudara. Wallahi billahi tallahi Nabi Yusuf alaihi salam dibenci oleh saudaranya, digubereskeun kana sumur, ngomong ka bapana yen Yusuf dihakan serigala. Pan di urang ge seueur nu teu akur jeung dulur. Ari dulur jadi batur, ari batur jadi dulur. Lebaran daratang kabeh na ari si eta henteu. Aya di dieu nu kitu. Seueur nya eta uwa ujang eta teh. Aya nu diuji ku Allah lewat saudara. Aya oge nu diuji ku Allah teh lewat ekonomi. Lain sabun. Ekonomi, penghasilan, duit. Awak mah cager, budak mager, pinter ranking hiji di sakolana, pinter di pasantrenna, salaki soleh, pamajikan soleha, diuji ku Allah miskin dina kahirupan. Budak hayang sakola ka sakola modern, budak hayang masantren ka pesantren luar kota, duit kurang. Betul? Batur mah tingali imahna geus minimalis, ieu mah kalah ka bilik hinis. Batur mah tingali kang imahna geus make parabola, ieu mah baraseuneu ngelun unggal poe. Batur mah tingali budak
budak gidik nage geus kana mobil es kudo. Ieu mah ngadodorong es cincau. Batur mah tingali panto imah nage tina kayu jati ditutupkeun teh goblok. Naon cenah? Ada puguh jalma beunghar. Ari ieu mah jalma balangsa. Panto nage tina jengjeng ditutupkeun teh malarat. Terus gitu dengekeun ieu nu beunghar. Ari panto imah ditutupkeun gablek, ari ningang dibuka dapurna koret. Aya di dieu koret aya nu koret. Dengekeun nu koret. Uyos kasinggung uyos. Tong boroning kasinggung nepi ka TBC lain urusan abdi. Jalma korete merege hese harese mere hayangna tagening arapal. Sok nyanyi sasarea nyanyi. Sugan balik-balik pengajian barisa nyanyi. Tok cing tarik. Jalma korete merege hese harese mere hayangna embung sedekah ku sababnya mending dandan imah jeung ngagade caw. La 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 la. Tamat lagu. Tamat salagu ibu. Tah kakuping nu koret. Tadi waler deh. Bagaimana nyanage kanu koret. Ya kupingkeun urang mah sebagai umatna Kanjeng Nabi kedah tiasa mencontoh akhlakna. Baginda Rasul mah sok mere kanu tara mere, sok bager kanu tara bager. Kan urang mah teu bisa kitu. Mere teh kanu sok mere, eur kanu sok bager. Ibu panen buah mangga pipir bumi, kabeh tatangga dibagi hiji we diliwatan. Tanu seuri heueuh berarti kitu. Cek salaki teh mah atuh eta bagi hiji deui karunya. Cek ibu teh manehna ge balik di kota tara mawa oleh-oleh. Tara mere. Aya di nu kitu. Segala aya di dieu mah. Katakan ulah kore. Aya nu diuji ku Allah lewat kemiskin. Kudu nama orang ibu nalika rek tuang teh mikir heula Gusti, bisi masih keneh aya sanak saudara anu masih keneh kalaparan, tatangga anu can tuang. Osok mikir kitu tah. Udah kitu atuh. Teraskeun. Jadi macam-macam ujian cobaan ti Gusti Allah teh. Aya nu diuji ku Allah lewat suam, aya nu kuis, aya nu ku kesehat, aya nu ku aya nu ku saudar, aya anu ku kemiskin. Jadi wajar lamun urang kenging ujian ti Gusti Allah. Ade lamun urang kenging ujian cobaan ti Gusti Allah, kuncina ngan ukur hiji Pak. ATM Allah tempat meminta, sabar kuncina. Inna bimakna harfu taukid, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Katakan kenging ujian ti Gusti Allah teh kudu sabar ulah aral. Tak iya para asatir di dia MDT pasti seueur ujianana.
boh murang kali susah diatur atanapi aya orang tua anu protes wae ujian eta teh. Mudah-mudahan para asatid guru-guru di dieu MDT Al Barokah masing salabar. Ibu ngadidik budak kudu sabar, para guru ngadidik murang kalihna kedah sabar ulah aral. Ngadidik budak zaman ayeuna lain make huak hauk, lain make kuplak kaplok, tapi kudu make akhlakul karimah, akhlak anu parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Ibu osok sabar ngurus budak. Ya masih karena boga budak ngadon di Ciwitan bari dipuritilkeun geramani seteh atau budak naharejo gering we tungtung nama ari geus gering di Bageuran cek ibu ujang bade tuang dihuapan ku mamahnya cek budak ari cager nyiwit sia mah kudu sabar ngadidik budak ulah aral. Lamun budak gering kudu sabar. Ieu mah ibu aral budak gering teh batuk teh cager-cager dipariksa ka bidan angger we batuk keneh diparios ka dokter mahal nu aya angger budak teh batuk keneh obat batuk dihakan sabotol cek akina nah si ujang teh teu batuk deui cager modar nu kitu mah pan tadi teh gering kudu sabar obat batuk leueut 3 kali sehari ieu mah dileueut sabotol nya heueuh lain cager tapi pupus kudu sabar ngadidik budak. Ibu kudu sabar menghadapi salaki melayani suami, bapak kudu sabar menghadapi istri. Ulah ieu mah si bapak boga budak boga istri teh ngan dipolototan we hayo. Aya nu sok dipolototan ku salaki. Nu sok dipolototan mah da baregang awakna teh ece. Hari apa mah begang so teh da acan nikah. Nembe 18 tahun. Hampurannya kanu begal. Dipariksa ka bidan eueuh panyakitan. Diparios ka dokter da cager. Panasaran naha awak teh begang-begang teuing di rongsen di rumah sakit ari pek teh aya gambar salak keur molotot. Tenaga batin atau pamajikan di polototan wae mah betul. Araya di dia nu begang isukan rongsen. Jadi kedah sabar menghadapi ujian cobaan ti Gusti Allah, kedah sabar nu kahiji kedah sabar, terutami ngasuh budak ngadidik budak kedah sabar. Lamun ibu kesel ka budak ulah ngucapkeun kata-kata anu teu sae, sababan cariosan teh doa. Komodo seorang ibu mah mustajab enggal diijabahna ku Gusti Allah. Dan biasana ibu lamun nitah budak ngaji hek budak hararese dikieukeun meni kedul-kedul teuing seteh rek jadi naon. Maksud kitu tak ulah teh. Urang kedah tiasa mencontoh sepuhna Imam Sudes. Terang Imam Sudes. Imam Sudes teh imam di Mekah di Masjidil Haram. Sudes nuju alina bangor kacida luar biasa. Tapi ibuna sabar. Pernah suatu ketika mamahna Imam Sudes kadongkapan rombongan tamu. Biasana orang lamun dongkap tamu osok masak, betul? Ibuna Imam Sudes masak nepi ka pinuh sameja ku masakan jang tamu. Ku bangor-bangorna Imam Sudes eta masakan dina meja kabeh dikeusikeun. Lamun ibu dikitukeun kudu jadi budak rek kumaha. Terus dibanjur mah disiksa bener betul. Tapi mamahna Imam Sudes mah teu nyarekan
ningang milari masakan kabeh aya kesika teh ngadon dikieukeun Gusti sudes anjeun teh meuni bager-bager teuing didoakeun ku mamah cing janten Imam Masjidil Haram pan ayeuna terbukti matakan ulah main-main tina ucapan kesel ka budak teh keur kesel ka budak ucapkeun anu sae dasar si soleh si pinter didoakeun cing jadi ulama besar pengusaha sukses orang kaya dermawan gitu nalika kesel teh lain dicarekan si kedul si bedegol hartos teh jadi ti ayeuna mah lamun kesel ka budak ulah ngucapkeun anu bor tapi kedah anu sa panade diamalkeun insya alhamdulillah hiji cenah lamun urang kenging ujian cobaan ti Gusti Allah kedah sabar nu mun urang kenging ujian cobaan ti Gusti Allah coba baca dina Al-Qur'an wal mustaghfirina bil amsar perbanyaklah istighfar ya Allah kunaon hirup teh kieu-kieu teuing ya Allah naha ujian teh selalu aya wae ya Allah naha budak teh bangor-bangor teuing istighfaran kenapa anak kita seperti ini oh mungkin urang oge kapungkur siga kitu kita mikirna da setiap jalmi pasti gaduh masalah nah anak urang siga kieu oh mungkin urang oge baheula siga kitu istighfaran kenging ujian cobaan ti Gusti Allah boh tina kesehatan ti salaki pamajikan bade tina ekonomi istighfaran sabab sawur Sayyidina Ali karramallahu wajhah manuzila balaun illa bidzanbin tidaklah semata-mata musibah itu turun kecuali aya dosa nu ku urang parantos diperbuat matakan kedah seueur istighfar jam 3:30 gugah laksanakeun sholat tahajud osok gugah 3:30 osok naon kiih tas kiih obeh heula cenah kunek sare geuningan orang ieu mah tara arobeh heula palingan abdi ngaliwat teh barauhan seueur amun geus obeh kare pake deui calana mun geus make calana tah nembe kaluar ti WC 3:30 mejehna gugah salat tahajud perbanyak istighfar mendekatkan diri kepada Allah batur mah keur sarare ibu gugah ngadoa pan kitu Allah teh dina waktu sahur 3:30 per 3 malam tak sepertiga malam mutus ka para malaikat pilari ka bumi saha hamba kaula nu keur ngadua nu keur menta enggal diijabahna barade moal insyaallah mah moal contohna ibu ditanya ku tatangga ibu bade ka pangaosan bingona muhun insyaallah nyusul pan teu datang-datang da insyaallah ieu mah dikongkorongokan ku hayam teh 3:30 teh hudang-hudang ceuk hayam cek jelema nu teu eling mah tah saha nu reuneuh cek hayam sumpah lagi aing teu merkosa kata hayam nyeureun hatena teh ku jelema ibu garaduh hayam nu gaduh hayam mentah hampura sia ka hayam tapi ka kamari hayam curhat jeung sapi atuh da cek hayam pi urang mah meuni nyeri hate ku jelema kunaon kitu yang urang kokorongok 3:30 ngahudangkeun ngarah salat tahajud memperbanyak istighfar mendekatkan diri kepada Allah kalah kan dituduh reuneuh si anu ku urang cek sapi hayam maneh mah teu pira ngankur kitu urang nu leuwih nyeri hate moal isuk susu dicabakan ade dikawin henteu aya nu gaduh sapi di dieu
mun aya men tah hampura tah ka sapi. Jadi ibu aya kongkorongok hayam teh lain sahanureuna eta teh cing cirening hayam ninggali turuna malaikat. Katakan gugah perbanyak istighfar. Seur ujian cobaan ti Gusti Allah perbanyak istighfar. Nu kadua. Nu terakhir kumaha kuncina lamun urang kenging ujian cobaan ti Gusti Allah perbanyak salat berjamaah di masjid. Di dia aya masjid. Mana masjidna? Di Lebak. Kosok pinuh tara. Wah. Salaki ibu osok salat 5 waktu di masjid. Tercarekan lamun kitu teh. Nah cenah neng nais lamun salaki tara daek salat di masjid kudu dicarekan sabab lamun lalaki tara daek salat berjamaah di masjid yarfa'ullahu barakatan min kasbihim, Allah akan mencabut keberkahan dari hartanya. Itu ibu mereka mana ibu? Mereka mana mereka sok atuh. Para panitia, para guru-guru daripada ieu suasana henteu kondusif mending keneh urang bubarkeun we heula cina karariih. Dalieur atuh ningali nu pulang anting mah kakarekeun keur ceramah pabaliut jeung nu kiih. Teuing rek balik eta teh ti heula. Ade bisi dipegat jurig. Nauzu. Teraskeun tapi ke mana dia? Ada ingat tata kiih, nawe hukum. Ditanya ku tatangga teu ka dieu, ibu ngabahas naon neng nais teh eta ngabahas kiih. Salat berjamaah. Lamun lalaki tara daek salat berjamaah maka hartana kebarokahan dari hartanya dicabut ku Gusti. Ibu percuma gaduh salaki imahna gedong, mobilna mewah, sawahna lega, duitna loba, tapi tara daek salat berjamaah di masjid eta kabeh hartana moal baro. Nauzu. Da kapungkur mah Pak saur pun rama masjid teh tina bilik hidis. Lantaina oge tina papan tina talupu. Tapi pinuh jamaahna. Leres da. Tapi keluar-luar nu berjamaah teh Kang beres salat careurik kabeh jamaah lain ingat kana dosa suku kacepet papan. Samping marosot ti kait. Ari ayeuna tingali masjid gedong mewah make ukiran kaligrafi karpet segala rupa ngan jamaahna kos. Salat maghrib 3 jajar, salat isya 2 jajar, salat subuh 2an ngajajar. Bari pemain inti hungkul aki-aki eta teh. Matak kemah di dieu lamun ngabangun masjid lobakeun tihan. Mesiga loba jamaahna. Jajarkeun tihan teh. Ieu mah ka masjid nalika disolatan we pas maot atuh da. Cek karpet masjid amang maneh keur hirup ka mana wae tara ka masjid ari geus paeh pangharupna. Bari teu sopan mayit teh batur-batur nangtung ieu ngagoler. Matak abdi mah teresep ka mayit teh. Teu sopan. Matakan sholat berjamaah di masjid saajan di sholat. Ulah ieu mah ka masjid teh nalika Idul Fitri we jeung Idul Adha. Sholat Id. Kuduna mah 5 waktu berjamaah di masjid. Matak carekan ibu mun salat kita ka masjid teh daripada hartana henteu barokah. Nauzu. Nalika ngong adan subuh ibu gugah ti payun gugahkeun salaki teh make cipratan air wudu osok tara
cipratkeun air wudu teh cing lembut ngahudangkeun salaki cipratkeun bapak gugah tos adzan subuh gerak ka masjid asok kitu ya masih kana make cai saember hudang ayeun hudang kitu mah ngadon ajong cenah matak sok gugahkeun salaki teh make kasih sayang ulah emosi teu dicarekan mah kalah haroreameun ka masjidna oge pakat ari ngaos can tuang teh sok kitu aya santai sugan teh manis pek mah teh tawar cek karunya teuing sim abdi di dia aya ku ayana susu teu amis aya ku aya teh tawar iya sih bu biasa asing sabar we pan tadi teh cek abdi nu ngomong banyak teu ngamalkeun lamun kenging ujian kudu tadi teh ujian jeung abdi teh kudu sabar we jadi mubalik mah siap jadi tilu cenah nu bieu teh lamun urang kenging ujian cobaan ti Gusti Allah nu kahiji kudu naon sabar nu kadua belah dia hungkul nu nyorak belah itu arah raya nah tuh cari cing wae iku aya nu nundutan urang doakeun lamun aya nu nundutan cing panjang umur pondok napas biasanya di Bandung Barat mah jamaah teh osok gado gelar barho begitu bubar poho ari di dieu mah cing ho cicing oge cari cing wae atuh kahiji kudu sab nu kadua perbanyak nu katilu perbanyak salat berjamaah di masjid khususna kanggo pamegah katakan ibu piwarang salaki cina salat 5 waktu di masjid barade insyaallah deui wae eta belah dia barade diamalkeun alhamdulillah kita yang ngawas mantep kudu lami nu penting mah kahar abdi yakin ibu bapak sadayana tos tararang kana ilmu mah kantun ngamalkeunana leres pan buahna tina ilmu teh ku amal matakan sok rajin ngaos kedah rajin ngamal ulah rajin ngaos teu aya nu diamalkeun lebar mending keneh rajin diamalkeun cukup singkat padat melekat kade poho balik mawa ilmu numan da kieu resiko ngomong jeung ahli barang hakat teh. Mudah-mudahan naon rupi nu ku abdi didugikeun masing aya manfaatna khususna kanggo abdi umumna kanggo urang sadayana. Atuh urang doakeun mudah-mudahan keluarga besar MDT Al Mubarokah di dieu para guru-guru, para sesepuh, cinarang para muridna sadayana masing sarehat. Cing paranjang yuswa barokah ilmu barokah rizki doakeun ya MDT Al Mubarokah masing tambih-tambih kamajenganana masing tiasa ngasilkeun santri-santri murid-murid anu berkualitas dan berprestasi ya Allah ya Rabbal ditutup ku doa ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al ya Allah pangeran abdi ku agungna kanjeng Nabi mugi Gusti ngahampura
cekapkeun sakitu wae hapunten bilih seueur kalepatanana kumargi abdi masih keneh diajar. Abdi karek sadar ternyata taplak meja teh ku sorban. Aya wae nya di dieu mah loba caritana. Ke abdi balik ka Bandung teh loba nu dicaritakeun susu teu amis. Teh tawar, taplak meja sorban. Allahumma fiqil aqwa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.